اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah tu berarti terus ka urang ge, ka urang Cikupa, ka urang Bojong, ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut. Teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas, yakin. Kaulah lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasa kenana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaulah nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah hambalah ya wadimor. Geus turunkeun atlas, gajah depak. Wah hambalah ya. Segala lepis, segala BHS, anzalna tarurun ti luhur langit ka handap janteu. Dina turunna ge beureun urang pararae. Mantak anzalna bimana khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih? Pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang dialaan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade eta di jerona sok aju tarareuas kana hulu kapuk kapas, waduh luar biasa. Produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang, tina benang dijadikeunlah tenunan, jadilah wadimor. Waduh, jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Yuh can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula aya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem.
Wah, iyalah disababanku hujan. Berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah, hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu, hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu cai, nomor kaopat seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu. Urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spendek obatna ngaroko eta maksudna moal kebal deui masyaallah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh itu kene mun eueuh cai. Yes, sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atau enggak. Gitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus gadamel ka anjeun. Alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas sayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libas sayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisa artina warisa teh ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayu tajamalu bihi minasia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai. Didalahar embe, sapi, munding, onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong, dipencit, maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian. Buluna bisa dijadikan pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikan ke wol gitu kene kulitna. Dibawa di Tangerang, di Bogor, di Cianjur, di Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa dua baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun mah produksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ke luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajualna ge lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena. Wow, penyanyi ternama Elvis. Itu make buatan Garut sebenarnya. Celana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut. Dipake deui ku Mick Jagger. Wah, eta teh kulit buatan Garut sebenarnya.
Aljero. Wah, kulit buatan Bandung itu sebenarnya. Seserian heran aing mah. Bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana jastina kulit. Masya Allah, Indonesia teh istimewa. Tuh, urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina? Hah? Hijina sabaraha hiji salembar gede. Bisa henteu mangsa 100.000? Henteu. Henteu 100.000 lah ke 100 behelana ulah sok murah-murah loba tukang kulit. Ih, kumaha sih? Bila perlu 500.000 lah. Bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 teh sabaraha atuh memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi. Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah. Kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk. Jak kulit pada tadi. Nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji. Nomor kedua libasa warisa di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep. Nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat. Nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasy majaz deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding. Nah di antara nu 2 walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat ieu pakaian anu khair bagus. Cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasu taqwa etalah zalika khair. Nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari
pakaian perang paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasut taqwa teh al-amalus sholih. Horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh. Pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa. Maka sapari luar biasa bagusna beut ti luhur kahandap manin necis. Seragam disebut berem lain, disebut hidung lain, disebut koneng lain, putih lain. Wah, ieu mah PNS. Hebat. Di dieu na make kenong gede luar biasa. Wah, sapatuna ge herang bisa pake ngaca. Dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor. Fu. Teu meunangnya nama. Kokotor. Tapi ternyata pakaian lu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England. Udah ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura. Teu benang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang. Tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang. Salat henteu, puasa henteu, maling terus. Nah iya, kadang jelema make pakaian bagus, amal goreng. Eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu. Pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh sataranjang hakikatna mah. Tapi jelema pake pakaian biasa bae, kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji. Aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna. Aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar. Tapi nyana salat, ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh. Eta istimewa. Masya Allah. Geus amalus soleh, sumtul hasan. Kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang. Nu paling istimewa mah pakaianna bagus, secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat. Ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal. Jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk. Ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceteuing. Asal aya awale kuru jasa awak tinggal tulang maka pakaianna merecet jasa. Aduh calanana anu nyitak teh itu kene baju nak, masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana. Eta karana teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadele rapi nu neuleuna salakina jadi indah. Jelema lintung masya Allah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jasa giblek. Waduh make pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Lah cek salaki da cukup aing neuleuh sia bae ge jas sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Ngeunah neuleuh sia tuh.
salaki nagekan rapi becak pamajikanana aja asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Ya si der gitu kan nyambung suami istri Masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh. Pakailah sarwajeng pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji, libasut taqwa zalika khair kitu keneh libasut taqwa paranti perang zalika khair eta nu hebat atawa ieu libasut taqwa libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat libasut taqwa zalika khair ditambah ku amal-amal saleh ieu mah bagian batin kalakuan nu bagus zalika khair ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian, jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya tu tina kitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar-alanyar anyar macam-macam. Eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Beuh, pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh. Alhamdulillah Kiai, saya kerja di mana di bandara, asa pilot bae pen urangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae. Masya Allah renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Naila kabeh zalika min ayatil dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui. Nya kumaha teh jahara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi kapas di Kalimantan jararadi. Nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung, dibawa ke Tangerang, jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya. Kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang, dijual deui ku ari ka nu produksi. Tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan, jadi jutawan, miliuder. Masya Allah. Bersyukurlah ka Gusti Allah. Ieulah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang, kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik-pabrik tekstil
mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Na iyalah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah ieu teh tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah. La'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraho saha nu melakapasna saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ilah zalika khair libasut taqwa. Tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sia ka aing cek Allah dia iltifat cek ahli ma'ani ma'ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani tah mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah atuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kacaletot bae. Oh mah nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan. Eta bahasa model khitab, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos itu. Mondok heula sia. Ngahartikeun Quran mah. Eta bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahararese aya majaz aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamat ti orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya nama. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayasmauha
bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh, jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan, anu gorengna ke bisa dijauhan. Tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibroh hate. Ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir, eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga. Lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan. Aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak. Aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku. Aju cek tuh nu di kantor meureun aing ge lah meureun teh berpikir kadinya. Ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah. Tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikan ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu gitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina. Eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam. Wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan. Bere. Sebab setan geus ngancam cak setan teh. Ieu Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan. Digoda sia kuai urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat ka dia aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar. Setan blonnya. Pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh. Dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina. Ayo ku aing digara roda. Supaya ke Mekah melalui bank, pinjaman ti bank. Geus teh jauh duit nu halal nu haram. Ku aing bakal digoda. Kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor. Sial teh setan goblok. Masya Allah. Ku aing bakal digoda ku cewek-cewek. Cewek bakal mararecet ge calana-calanana. Aduh, apemna bakal kadeuleu ku aing. Ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing, dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing. Aduh, SMS-na dilancarkeun ku aing ujian. Digoda kajen ku kumaha ge. Geus kiai heula nu ku aing digoda. Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa. Tial ta setan. Aduh. Terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae
Waduh, teh setan sial jasanya. Setan di mana sih tempat sih? Tempat aing di Tangkal Asem. Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug, kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas, layak tinana kumu setan. Ulah kagoda ku pita setan sia sing hade. Kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam. Deuk di goda siana bae ulah kagoda. Carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda? Ulah boga HP. Aji pendi gideug. Aduh, boga 5 aing HP. Aduh. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan? Ulah boga TP. Waduh. Berat. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan? Sing hade cek Gusti Allah. Ya, ke heula di hareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan. Ieu mah nomor kahiji. Sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan, ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan. Ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan. Sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an huma libasahuma liuriyahuma sawatihima. Barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi. Libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna. Dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima. Kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan. Sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nya nama setan kapan neuleukeun ka urang ngagodana ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap. Dek urang keur hudang dek urang keur hees. Nya nama yarakum huwa wa qabiluhu. Setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan, balad-balad setan, anak buah setan, komplotan setan. Urang mah teu neuleuh ka pannyana, nyana maneuleuh ka urang, tapi urang mah min haitsu la tarawnahum. Tina tempat urang teu neuleuh ka setan, ayu setan maneuleuh ka urang, ngagodana ngeunaheun jasa, urang mah teu neuleuh ka setan, deuk kumaha nangkisna. Deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu. Urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu. Urang boga silat, karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis kuno kos karar itu lantaran setan teu kadeuleu. Aya nyana neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh. Nyana mandeuleukeun bae ka urang kuari ge aya tadi dia siap tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae. Cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi. Wah aing deuk ditiupan matana supaya nundutan. Eta setan dokon kitu sial jata setan. Nyana neuleukeun bae ka belah kulon, ka belah wetan, ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda. Ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun. Cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae. Ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada. Itu aya belah kulon. Aya janggian jeung jahe blon teh budak. Kerjaritakeun setan aya oge. Aduh, siap. Masya Allah. Geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade. Setan ngancam bakal mitnah, bakal ngagoda, bakal nganasehatan ke anak cucu Adam. Cak Allah, awas la yaftinannakumus syaitan. Awas.
ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan-ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana da kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan we coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh asal cicing bege geus teuleut heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nya kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa
buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah tah udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadel jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar didinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nantet aku nanaon ada di sini maca Quran ti penting cak kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru hayang nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaeleu di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin haji teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang mah nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di nagara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleuh ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah ente kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagan di Karawang aya
nungges ngalalakon ka negara jin negara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan teman. Mentak kurang Banten mah kos jin kasurupan. Banten, belah ditu Banten orang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun orang Bogor, orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang. Moal kaduitan ya. Aya nu ngarewas naon wiridana cenah ge. Sia mah kadinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang jaritakeun setan jin di nagarana. Ke dihareup ka. Mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun kajelema tu teu arariman Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronikna syaitan. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urang na deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh, aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah, ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan, sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Gitu bae. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sababaraha ayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, Kabupati meureun dikenongna macam-macam ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana nu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia ade ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae
sadarkan diri orang, hati orang, pikiran orang bahwa cak Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca, sebagai kroni, balad, babaturan, sobat, nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman. Asa jelema teu iman ka Allah ya anu kafir, sobat setan. Sing hade jeung jelema eta. Tuh kan, setan mulai ayah. Wa idza fa'alu wallahu a'lam. Tap naik di kadomas. Barangkali ya jauh kan aja. Lebih kan lebih. Coba eta pakai lalagaan, Masya Allah Karim. Masya Allah di kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kedua cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran mantap disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu. Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heulas kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kunaon eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manapati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di dieu beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae koceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara.
lamun datang kadinya aya cayan geus jagoan kajen kumaha mun datang kadinya cayan nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas celek yen semua plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipadana aya kan arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk ka singgung lain urang mah kun laon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah kunaon emang leutik aku dudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu cak dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan
walau syi'na lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksud nama mala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kositu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang war kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah atuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji kan lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jana jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya cilaka
tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun jadi muih lain muihna sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dirinya teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain endek nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawahu tigas le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadi ini pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon itu aya aturanana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrina ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus supaya daek be lah mulai magrib doangnya hiji isya magrib isya subuh mati lok engke nya tah sabulan 2 bulan mikirnya doa jeung isya wah pesantren salap mah kos gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa ya nama masyaallah enggak lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak
kiai na gitu sholat tasbih. Emang kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilem. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorang horeng tilongnya nage. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin baoro ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persi digambarkeun li annalasa tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia. Lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae nya kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan kamuri ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh nu kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan
Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah keur ieu diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajung pamajikan ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu aing mah aya nu ngodang ulah cenah ki uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya teu hayang aing, berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh hayang 2 kali geus. Aing podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podoli bae sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiai na tau ge kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh tah. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa sih sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana hanana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji kali henteu. Emang kunaon? Henteu lah aing moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nyana. Embung bae aing mah. Wih, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter ngeunaheun ku ari mah teu ngeunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teh sia henteu. Nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut teh dulur mah.
ayo saya tengah aja henteu atuh siang ke gua eta nyaho aing bingung sia jore tuh ente aing nyahonya dulur nya pinternya tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon lo ngomong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjingnya kos gitu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana famasalu tapi jakeun takanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malangkeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku yalhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantep orang dunia mah kos kitu nyilaka
mentak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Yes, sing ada sia kedai besi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing nu ditakol nama. Parang sana atau aya mui, tuh awas anjing. Ulah. Aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu mah. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik, kira-kira nu di partai kiai aya waduh lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu ya'lamun. Allah alam bemorode panggoreng-goreng ngasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung cek Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yaulimun anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji baik kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura ge renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh la jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun singana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana bae di akhirat teh berbeda engke masyaallah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun ke geus dibere
ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae teh beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh bau siling sama mata si ngomong aya ku ari ge jelema eta wallahu a'lam bissawab